beasna di awur-awur awur geus awur tahu beasna di awur-awur awur-awur beasna di awur-awur awur-awur beasna di awur-awur awur kabur amin awur awur beasna di awur-awur awur-awur beasna di sieun lagu aya awur awur beasna di awur-awur odo ya adi-abdi adi eta adi non gade pokoknya nomor duit langsung di aku adi ayo bibi abdi tayo gede ya non sing sehat Gas menang ulah jika ibu-ibu panjang lila tapi itu menang-menang kurang mah sakit tuh sing menang ibu-ibu ulah wara garumeli Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin Allah, ku kudrat Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah. Urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah, moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena sabab urang sadar yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, hormaten simkuring, guruanen bikin simkuring, ais pangampih, pupuhu lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, Ibu Bapak sadaya, nulenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangajian. Sabenerna ai pangajian hayang naon cek duwir mah hayang ilmu ngan cek hate mah da hayang lalajo urang. Lamun bener ibu pangajian hayang menang ilmu ieu teh Sumedang deket jeung pasantren Asipa piraku we teu ngilmuan malahan kuring deuk nanya ibu ai ngomongkeun batur dosa geus apal popolotot kasalaki dosa boga harta tapi pedit dosa nyaritakeun kagorengan batur dosa luhaloho kana katebaligan batur dosa tah naha atuh imeh geus apal teu eureun. Jadi teu saban-saban jelema boga ilmu apal cara migawe
mata nu hese teh lain bab ilmuna tapi mana jalan keur gawena sabab loba jelema laluhur ilmuna tapi naha bareng jeung luhur kasombonganana dan ngaran ilmu mah al ilmu nur ilmu mah cahaya mun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan kanyataan mah sok geura aku kabeh ge baroga ilmu tapi hirup mah poek wae cenah cek agama penting-penting teh kudu nyaring tong dileuleud kabeh ku sare berarti kudu tahajud nyaho bab tahajud ngan da ditoong tina kijep bereuki hees cenah cek agama lamun boga harta sok sengsarkeun geura peduli kanu lapar peduli kanu dahaga peduli kanu yatim pan eta teh cek agama tapi naha nu beunghar ge sok pedih cenah cek agama keneh yen kasalaki teh kudu hormat tapi naha duit leutik rada jeding cenah cek agama keneh jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga ulah pasea wa tasimu bihablillahi jami'a tapi bandungan ku ibu poe ayeuna loba keneh du resep parasea wow jadi ilmu boga ngan cara migawe teu nyaho sehingga kadituna teh nu diomongkeun Allah nu diomongkeun Nabi Muhammad tapi kalakuan mah korun aya Firaun aya sombong gebo osok nu dicaritakeun adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi nah yatim teu katulungan tapi nah miskin teu kabela tapi nah nu lapar diarahkan Muhammad nu mana ieu tah cicing kudu juk saladar jadi kitu geuning cinta Nabi cinta maknya ya cinta Nabi yatim diantep miskin diantep jompo diantep berarti cinta ukur omongan eueuh bukti dina hate sedengkeun Nabi Muhammad teh kudu aya dina hate lamun Nabi Muhammad aya na hate tuturkeun naon perkara nu dipigawena yatim ditulungan miskin dibantuan jompo dipangomeankeun imah pek ngomong cinta Nabi ngan kudu kitu ieu mau ngomong cinta Nabi gadebul osok ngawadul komo sombong heueuh nu kitu mah Firaun weh genah euy saladar sabab al ilmu nur ilmu teh adalah cahaya di mana letakna ilmu hiji dina jasad ilmu dina jasad tempatna dina sirah ibu masantren 17 tahun katalar Quran katalar hadis katalar kitab wayahna tanya lamun katalar Quran katalar hadis katalar dalil tah tanya hate lamun hate ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur korehan deui aya ilmu nu mana kudu ngewa ka batur sedangkeun nu ngaran ilmu mah teu dititah ku ilmu tur geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur matak lamun nu boga ilmu tapi nyimpen hatena geuleuh jeung rujit ilmunana haon nu kitu patut justru ilmu teh kudu ngarobah eusi hate aya di urang mah ilmu teh ngarobah tiung jeung baju mata tiungna denai bajuna denai hapena opo ngan kana hutang poho tina ilmu teh ngarobah teh tiung jeung baju padahal mah tiung saragam baju saragam pek tuluykeun ngan hate nu kudu saragam ulah tiung saragam baju saragam ari hate teu saragam bari ngomong kitu sieun kudu dihareup aing bukan ieu nu saragam nu kudu disaragamkeun teh lain tiung jeung bajuna tah eusi hatena mun ceuk Islam kudu nyaah kasasama pek nyaah mun ceuk Islam kudu nulung nu butuh pek tulung mun ceuk Islam bantuan si miskin pek bantuan mun ceuk Islam kudu peduli kanu lapar pek bantuan saragam bajuna saragam tiungna saragam eusi hatena moal aya nu sangsara make jeung musafir lamun bener umat Islam geus saragam eusi hate sehingga orang teh perlu bertanya ibu pengajian kamu jauh osok kamu deket osok ustad jauh dihadirkan nu deket arwah pertanyaan anak tina eta pengajian naon hasilna geuning ladang ngaji teh abring-abringan ka ditu abring-abringan ka dieu jeung dulur anger teu akur jeung tatangga malah pasea boga harta batur panasan anger sulit ati dikukut wae nu kitu ngaji lain nu kitu mengaji prak sama berumus ngaji mangajirimna dirina ngajinis narasana ngawujud dina bentukna lamun bener urang ngararaji jirimkeun ladang ngaji dina awak
mun cek dina ngaji subhanallah maha suci Gusti Allah si ngajirim kasucian si hate teh dan nu diomongkeun ge Gusti Allah teh nu maha suci heuh ulah bibir subhanallah ari hate kotor dikukut pan kanyataan mah dina bibir subhanallah dileko tapi naha batur nyeun gedong nyeri hulu aya dina bibir subhanallah tapi batur meuli kongkorong manehna ge panas sarua meuli nah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu da eta kongkorong lajada ladang COD ari ongkos subhanallah tapi nah batur meuli motor ratu angen ongkos subhanallah batur meuli sawah tapi nah nyeri punu ongkos subhanallah batur meuli mobil da modar harita keneh berarti subhanallah teh urang teh geus jadi pembohong gede cek bibir subhanallah tapi hate ngewa geuleuh rujit cua sirik pidik tuh bibir jeung hate teh sabenerna keur mumusuhan mata ulah sok neangan musuh di luar di jero ge keur mumusuhan geunah ceramah loba nu ungeuk jadi musuh ibu teh lain batur musuh bapak teh lain baraya tah musuh urang teh antara bibir jeung hate ge keur mumusuhan matak jelema nu boga ilmu sok dameikeun bibir jeung hate kakara disebut ngajirin nu kadua pan disebut urang ge alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah bibirna pan hate mah geuning asa kapuji anger wae deuk tahajud nyeun status OTW tahajud aya di tempo subuh meureun eueuh nu komen ditimpa subuh nakeun ke jam 7 teh caricing di jalan batur mah ka pasar ka pasir nungguan nu nanya tanya nah kunaon jiga nu tunu blodag teh tahajud ria pan babengok kitu teh ari ngomong mah bibir alhamdulillah ngan hate mah patojanya matak musuh bibir teh hate musuh hate teh bibir matak sok jodokeun antara bibir jeung hate sangkan saragam ieu awah hartos ieu mah deuk taraweh ge aduh taraweh genep poe OTW taraweh alhamdulillah taraweh ke-6 lancar ka-7 ka-8 leungit teu nyeun status si horeng eureun tarawehanana nah alhamdulillah jadi asa kapuji kitu nu kadua alhamdulillah sadaya puji teh pan alat keur syukur boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah duit boga budak kasakolakeun baju gonta-ganti tuang 3 kali tah tina alhamdulillah kudu sadar dina hirup yen urang teh beunghar geuning mana bukti duit boga imah boga budak kasakolakeun dahar 3 kali baju gonta-ganti ngaran jelema beunghar mah kudu mere lain dibere tapi naha poe ayeuna nu beunghar hayang BLT di mana letak alhamdulillah ternyata cicingna alhamdulillah sama bibirna can nepi can parat nepi kana eusi hate nu sabenerna well nya musuh ibu teh bibir jeung hate ibu sabab rumus hirup melautan jero bisa diteleuman hate deet manusia mese dikobet sanajan manehna barang bere ka fakir miskin urusan ikhlas mah eueuh nu nyaho diri urang ge teu apal apa ikhlas tah henteu mana bukti eta sok diomongkeun alhamdulillah di dieu mah ikhlas ku ngomong teh nu gelok geus teu ikhlas sabab nu ngaran ikhlas mah tok ku bapa surat al-ikhlas surat Anas mun surat Anas aya kalimat kul a'udzu birabbin nas tuh surat Anas aya Anas tapi surat al-ikhlas teangan dina qul huwallahu ahad aya teu al-ikhlas eueuh jadi nu ngaran surat al-ikhlas teh ngaran ikhlas teh urang teu disebut urang teu katempo urang teu katenyo tapi hampura aya jasa di jerona tah jadi nu ikhlas mah teu hayang katempo teu hayang dihargaan teu hayang dihormat sabab jelema ikhlas mah nanya diri mun urang dihargaan batur tanya naon hargaeun awak urang mun urang dihormat batur tanya naon hormateun urang matak tong asa kapuji teuing hargaeun wanya itu terhormat salah kubuh kaburangan wae sia teh ternyata nu ngaran ilmu teh teu mata karobah eusi hate hampura di urang mah ilmu teh ngarobah tiung jeung baju lamun Senin kudu bodas panjung ngaranyuk bodas KB salasa hejo KB rebo beureum KB tah lamun ilmu ngarobah bajuna ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haban nemeulian baju tah tina ilmu teh nu kudu robah eusi hate matak jelema nu baruga ilmu tong lalajo cerap tong lalajo hafalana tah geura lalajoan eusi hatena percuma luhur ku ilmu tapi luhur kasombongan di ilmu wow aduh
sah nunit omong teh saha tah berget aing mah deh bener robah si hate ibu Pak Kucrut rumah tangga ayeuna menang ilmu balik ti dieu geuwat tangkep aya cek salah kita kunaon maneh bapak pareun segedeung deui kunaon maneh balik ngaji jadi kitu jawab ku ibu tobat robah dari si hate matak alam hakikat hirup sabab urang teh Pak nyaho Quran teu wawuh jeung nu nyieun Quran boga harta teu apal ka anu mere harta boga ilmu teu apal ka nu maparin ilmu boga sehat urang teh teu nyaho saha nu mere sehat matak sakapeung jelema teh boga harta ngadon sombong boga ilmu ngadon adigung teu apaleun yen pinter dipinterkeun daek didaekeun bisa dibisakeun beunghar ge dibeungharkeun dibalik urang aya Allah anu ngatur matak jelema beunghar pek jakat da ku Allah dititahna jelema sangsara pek sabar da ku Allah dititahna sangsara sabar sawarga ngaranna beunghar bager sawarga ngaranna poe ayeuna lalajoan ku urang nu beunghar sombongna nataku kongkorong tepanjang-panjang ulang teh di nepi ka dieu teh kuat hese igeug geuleuh aing mah dapon manrek pengajian hayu harta dipake alat karena kasombongan sedeukeun nu ngadidik sombong saha Allah nu nitah sombong Nabi Muhammad nu nitah sombong saha iblis mata innallaha ma'ana ceuk Allah teh wayahna hirup teh bareng sareng layet jeung kami lamun bener anjeun makhluk kami kudu jeung Allah ayeuna ieu pengajian jeung Allah pret ieu pengajian jeung Allah dah asa teu percaya isuk ngayakeun deui pengajian di dieu tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustaz setempat mungkin teh jamaah kuat ronghok aya galang ongkok jawaban ibu moal tah lamun jawaban ibu moal berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok tanya kuring nana gerhana eta kitu bubungok maneh ceramah na jeung Allah ulah ora percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal suudon ieu teh nu balik mustami teh mending parali ka ditu mun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang catet ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit matak ieu mah kuring ti Bandung datang ke Sumedang naha ceramah neangan duit demi Allah teu atuh kumaha mun teu dibayar nah arison dibayar urang teu mun son dibayar background dibayar tuangan dibayar turun henteu nu hajat teh goreng hate sing kabeh atuh son bayar dibayar ibu-ibu itu tuh tibor dibayar dahareun dibayar tah urang ge kudu kabeh asup kadinya sabab keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak ieu teh rakyat Indonesia jadi urang lain minta bayaran minta adil bisa ngan tujuan lain dek niangan eta hayang ridho Allah innallaha ma'ana jelema salat tah jeung Allah tong ora percaya Pak bapak salat ruku sujud da can tujuan Allah mana bukti teu saeutik jelema bubar salat belah cangking dina kelek ngahina jelema nu teu salat teangan sok lamun jelema geus salat belah cangking dina kelek artina sombong geura teangan nah eta salat lain jeung Allah ngadon jeung kasombongan cerdasna setan teu sadar jalma maca Quran nah jeung Allah cantang tuh mang lekoh maca Quran lekoh ngagogoreng baturna teangan saayat aya hiji ayat kudu ngagogoreng batur nah atuh euy kahartos ya keuna ceramah teh nya kana hate pan maranehanana anu kituna mata alam hakikat mah pahambura rada hese nepi teu ilmu urang teh ka Allah nepi teu salat urang ka Allah sedangkan cek Nabi Muhammad innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak ari eta teh artina sagala mutiara ibadah adalah akhlak matak jelema salat ngomongkeun batur sah salatna sah menang pahala menang ngan hareupeun Allah jadi beak kunaon
pan itu loba ngomongkeun si itu jadi pahala urang dibikin kasih itu sah salatna meunang kahadean ngan jelema salat sok ngomongkeun batur mah beak ku jelema nu diomongkeunana matapnya rempe geus salat teh. Wah tuh eta cerita si eta cerita tuh lecek nu diuk makna sarua gitu. Ayo orang diajar mikir dina agama teh ulah nyaho agama tapi jika monyet ngagugulung kalapa apal teh kalapa apal di jerona aya kalapa apal aya cai ngan monyet punten teu bisa mukana ulah nyaho kana agama teu apal muka nu akhirna agama jeung agama parebut nepi ka pasea agama mana anu nitah papaseaan. Aduh digana ku ceramah kieu mah lumayan bubuk tah teh. Nah, ada bohongan agama teu ngarobah hatena, nu ngarobah teh ukur wujud jeung bahasa. Bahasa mah pan jadi robah. Mun rumah tangga jadi umi jeung abi. Mun ngawangkong jadi anak jeung antum. Lain ulah pek bae. Umi abi pek tuluykeun, ngan sing tuluy. Ulah ai keur ngeunah hate umi abi ai pasea jadi cucungik sia. Budak SMA kawin jeung sarjana pan mungeun kusuna datang ilmu jadi hayang di Indonesiaan leungeun balik. Awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur pan teu ecreug. Awas jangan main sisi solokan palid ke. Kurumuy akina di Bandung saruana, "Weh, cucu kakek dicari-cari gok di dieu" gitu. Nah, tina ilmu jadi robah bahasa. Enges ilmu bahasa tong dirobah, budaya tong dirobah, baju ge tong dirobah. Tah robah mah eusi hate, hina luarna leuwih alus keur nyumputkeun kamuliaan nu aya di jero hatena daripada mulia luarna keur nyumputkeun kahinaan di jero hate. Wow. Tiung nama ngaguyupuk kan kana gosip beuki. Tiung nama badag kan popolotot kasalah denge. Tiung nama ngaguyupuk ngan teu kaur batur nyeun kasalahan bibir goling ngagugoreng batur berarti si eta teh tiungna mulia ngan keur nyumputkeun hate nu goreng. Talung keneh tiung anu biasa-biasa tapi hatena tara ngaledek batur eta nu istimewa sebenarnya. Aduh kanggo bapak-bapak di luhur pati hakan. Sabab nu ngaran ilmu teh al haya'u minal iman, ilmu teh kudu bisa mawa sifat era. Gedong sigrong sing gablek ka era gedong sigrong lamun eueun nu nganyang talungtik diri nah tatangga jadi taranganyang nalika urang keur sangsara nu nganyang loba nah ari aing geus beunghar jadi eueun nu nganyang lain teresep kana gedongna ngan eta beungeut jadi ungah adat panggih jeung babaturan bareto ge jadi hasem beungeut bener geuleuh atuh da aing mah aing keur boga motor dada ibu bade kamarana ibu geus boga mobil di dadahan ge ditutupan pantona nu gelo sia teh nah jadi ungah adat ku harta teh nah hate goreng mata rumus kahirupan manusia mah lain jabatanana lain hartana lain ilmuna tah hatena luhur ilmu teu mata karobah eusi hate keur nanahaon ilmu lamun teu robah eusi hatena sadengkeun poe ayeuna urang teh ilmu pabanyak loba-loba ilmu silih siaran ilmu nalalaker diapalkeun tapi nah hate teu robah-robah boro-boro ngarobah sasama ngarobah diri urang ge cantang tuh bener. Mata hirup innallaha ma'ana hirup teh kudu bareng jeung Allah narima keputusan Allah narima kahayang Allah jeung hirup teh geura niron sifatna Gusti nari ibu niron sifat saha kuring nanya ngebohong osok oke ngawadul osok ngadu domba sak teh kudu ngaku yeuh meureun tara teh tara ngaku maksudna ngawadul osok pedit osok somong osok gerateangan sejarah nu sombong Fir'aun nu ngawadul Abu Jahal nu ngadu domba Abu Lahab nu pedit si Qarun nah komplit cinta ka Nabi Muhammad geunah kalakuan kitu tuh bilir nyebut cinta ka Nabi Muhammad eusi hate eusina Qarun jeung Fir'aun mungkul matak mulih ka jati mulang ka asal innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh poho ari balik hayang ka Allah da asalna ti Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Allah kuring nanya ka mana jalan ayo Bapak ti Allah datang ka dunya deuk balik ka Allah ka mana jalanna
kuring ti Bandung ayeuna ke Sumedang enteng ibu nyaho jalan tol nepi ka Bandung deui apal jalan asal ti Allah balik ka Allah ka mana jalan keheul atuh cing nepi ka sadar juga lamun innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Allah ari Allah teh maha suci nyiptakeun manusia dina kaayaan suci cicing di alam dunia bertahan dalam kasucian teu kabodak kudunya teu goreng jeung dulur tara paseha jeung tatangga teu panasan teu sisik meuli teu sulit ati teu goreng pucus tah kakara balik ka Allah kana maha suci ceuk Allah teh tempatna tempat nu suci sawarga ngaranna asal ti Allah suci gubrak kadunya kaboda kudunya adi jeung lanceuk pasea marbutkeun warisan kotor ngahina batur kotor sombong kotor bohong kotor maut balik ka Allah ceuk Allah teh naha da kami mah nyiptakeun anjeun suci naha balik ka dia jadi kotor wayahna ceuk Allah teh maneh-maneh heula di tempat kotor neraka ngaranna wow mata lamun hayang ka surga bersihkeun eusi hate kecep sedih atuh da ya lalakon kahirupan mata urang teh geuningan hirup teh can nyaho nu diomongkeun Allah Pak manya ya nu diomongkeun Allah tapi batur sangsara teu dibela manya nu diomongkeun Allah tapi gurger wae jeung dulur lamun bener dicaritakeun Allah geura toong Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam Allah teh Rahman Rahim maha welas maha asih tak ibu teh hamba Allah cing atuh bijilkeun sifat welas jeung asih Allah teh ya Latif teh maha lembut penta ka Allah Gusti lembutkeun hate abdi da ceuk Allah keneh uduni astajib lakum penta ka kami ku kami baris dijabah wiridkeun di masjid ya Latif datang ka imah salaki sare budak rudek duit eueuh pok ngomongkeun bae Pak teu usaha ge nu penting jag-jag jeung sehat ya Latif katempo ieu mah di masjid ya Latif datang ka imah salaki sare duit gigeletekan 10 budak ngadat hayang jajan beletuk teh eta salaki teh molor wae nu gelo teh eta ya Latif teu ngajirim dina diri bener keheul atuh dah tuh karek heueuh bener tah ibu bieu sholawat geunaheun ya genahon sholatullah salamullah digenah-genah cing kuring nanya genahna sholawat nah genah teu ucapan sang sholawat da loba keneh jelema nu sholawatna ngeunah tapi naha jeung dulur teu akur tatangga nyeri hate ku bibirna berarti si eta keur ngapalkeun ngeunah sholawat can bisa ngamalkeun genahna dina sholawat wow kasiliran aing goblok tah genah hate mah teu kuat aing mah sedih lah tuh dah kudu bubuk meureun nerangkeunana ngarah nepi ka ngarti sholawat mah kabeh ge digenah-genah moal aya sholawat teu ngeunah digenah-genah da meunang latihan tapi naha eta ge sholawat digenah-genah jeung dulur nyeri hate dulur ku omongan urang kasalaki poporongos nyeri hate ku bibir urang berarti sholawat teh karek sambat bibirna can geunah dina jero eusi hatena komo lamun nu hajat teu ngongkosan balik ti dieu bener eta nu hajat ku teu mere ongkos acan berarti sholawatnya sama di dia Pak bener narima karena kahayang Allah kahayang ibu jeung kahayang Allah teh jauh beda kahayang ibu mah mun boga salaki kasep jeung beunghar ai jadi jeung nu petot keun bae kunaon sababna Allah mau ninga karena kahayang hate ibu ai hayang manu kasep bari beunghar ngan ibu teh moal kuat hiji bakal galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan kasep beunghar masih yang dipaok batur coba jeung nu petot deuk palikeun teu kajeut malahan nu petot mah teu hayangeun salingkuh ge nah bieung payu ternyata Allah teh deuk nyalametkeun ibu ku cara anu teu cocok jeung kahayang urang bener nana gerhana sok Pak da teu cocok jeung kahayang bapak da kahayang bapak mah ustad teh diudeng disorban digamis kaciri ustadna lol nu kieu patut pan jiga ojek online teu cocok Pak bener matak hirup geus narima karena kahayangna Gusti narima karena keputusan Allah narima keputusan awak ibu pamere Allah bener soca ibu ti Allah nya bener ya cepil ibu ti Allah bibir ti Allah suku ti Allah geus atuh tong nyieun deui tarima we nu aya
geus boga halis der nyieun deui halis sok nyieun halis di luhur manusia mah geus narima keputusan Allah geus boga halis geus teu kudu nyieun deui ieu mah bulu panon nyieun deui diluk-luk ka luhur pan bulu panon pondok mah ngeunah nempo urang ge kucak kicip hampang tuh ieu mah dipanjangan Pak atuh nempo urang teh kocik nu berat kiceup balik di dia gelebug angin badak hujan ongko nilep bulu panon duana rangel gubrak kana kadinya tak kana susukan kakara ya elah lain Allah duduk bulu panon tong nyieun halis sanggeus boga halis tong nyieun awak sanggeus boga awak tong nyieun hate sanggeus boga hate Allah nyiptakeun hate ibu yuladu alal fitrah dalam keadaan suci tong nyieun deui hate nu goreng atuh hartos nah ieu curang temu tukang kadenge cenah kadenge awak genut bae dipoto teh tong nyangeyeng kieu bieu pan ibu-ibu diparoto kararieu kabeh cinta ibu geus nu teu hideng nah ai dipoto mah kieukeun tah udah eta cenah beuteung namlu paduli ieu mah dikieukeun tah ku cigeun ngap cing teh ngarah naon dipoto kitu ngarah langsing eta teh urang teh keur diajar nipu nu katempo langsing tapi diajak pangimu pan badan geus tarimakeun nu penting sehat sabab kanikmatan nu paling luhur adalah sehat ieu protes ieu mah senam 2 tahun bari di sisi jalan senamna teh bujur monoyot bujal ka ciri majarkeun teh hayang langsing nah eta 2 tahun senam lain langsing bah kalah kabukin meber da eta beres senam teh goyobor comro misro liliutan ongko toong salaki maot jeung TBC mikiran hutang urut baso jeung mie ayam geus hirup narimakeun selesai jelema sangsara narima kana kasangsaraan sabar jelema beunghar narima kana kabeungharan bageur beres lalaki narima kana lalakian tembongkeun tugas lalaki awewe narima kana tugas kaawewean geus we caricin dina tugasna teu kudu riweuh ieu mah awewe gawe lalaki ngasuh mata ibu oge ti ibu teh lain nu ibu lain sok nu ibu lain kerasok wujud ki gempah empak tunting gempah empak tunting gempah empak tunting gempah empak tunting gempah mbah bobah bobah mbah bobah bobah pang pang gempah empak tunting 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 gempah jeung qasidah na biasa alus urang ieu mah sabari je 10 wah parabaneun saboboko ieu mah ku sorangan we eta teh kukuring teh di bawah hayalan nu bieu teh maksudna naon Allah nyiptakeun ceuli tapi can ngadenge keur orok Allah nyiptakeun panon tapi can nempo keur orok Allah nyiptakeun bibir can bisa ngomong keur orok Allah nyiptakeun hate can boga kahayang keur orok Allah menyiptakeun sirah can boga ilmu keur orok mata kampura yuladu alal fitrah manusia teh kudu balik deui jiga orok pikalucueun boga ilmu asa teu boga ilmu boga ceuli tong dipakan ngadenge kana goreng panon tong popolotot kana kasalahan batur suku tong ngalenggah kana teu balik hate sing nyacas bodes tuh balik ka orok hirup otak budak leutik isep 3 tahun gelut jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng haha suci hatena coba ieu nu jeblok kieu Quran dibaca hadis diaji sholawat oke qasidah jasae ka masjid leukeut pangajian mineng pelebah pas saya mah saminggu teu beres-beres nah ari budak teu apal Quran teu apal hadis tara maca sholawat tara ka masjid tara salat bandungan budak ibu gelut jeung budak tatangga pisah ku ibu antep deui 5 menit geus disampeur ulin deui coba ieu ternyata Quran hadis agama teu mata ngarobaheun si hate tapi budak teu boga agama budak teu boga Quran budak teu boga hadis sabab aya nu dijamin yuladu alal fitrah ceuk Allah kami anu geus nyiptakeun keadaan suci mata kurang mah kotor bisa yang apal jelema nu hirup tapi paeh
hirup awakna ngan pae hatena mata Allah teh nyiptakeun maot ari maot dikubur tak itu teh urang geuning aya nu maot tuluy dikubur cing ibu ge kudu maot meme maot dikubur meme dikubur gerak kubur egona gerak kubur kahayangna gerak kubur teu balegna gerak kubur teu eceregna tah kakara eta hirup ieu mah ego teh araya kabeh si eta mah hirup tapi modar geuleung atuh dah ibu lamun salaki ibu dihina batur nyeri budak ibu dihina batur nyeri awak ibu dilek batur nyeri cing aya nu ngahina alus goreng tanaha hate ibu nepi ka gampang narima goreng cing mong adan ke subuh nah ibu juga cai leos make mukena tuluy salat lapok ternyata hate urang teh gampang narima ka gorengan tapi nah hese-hese teuing narima kana kahalusan bener loh cek RW ibu ayeuna teh Agustusan urang kudunan yuk nabah naon RW dadut loh cek tokoh warga abdi gope loh cek situ abdi cepe loh cek situ abdi 50 sapoe pak karena budandut beres rug gue masjid 2 tahun teh anggeus artina urang teh awakna hirup tapi hatena pae bari keprok bari maranehanana sabenerna jelema nu hirup jelema nu hirup mah hese narima kana kagorengan dihina moal kasigeng dipitnah teu kasigeng disebut monyet teu kasigeng disebut bagoge teu kasigeng nah geus nyaho itu goreng nah bet ditampa antep nu gelo ngan lamun bu urang sholawatan hirup hatena teh bu pangaosan hirup bu urang sodako hirup ieu teh ceramah teh jero teuing mata juga ngarasa nya bener mata cek bahasa hadis nama kudu maot memeh maot tong me orok boga panon teu nempo boga ceuli teu ngadenge gerayu urang jadi orok panon tong pake lalajo ka gorengan batur ceuli tong pake resep kana gosip ngalengkah tong kana salah hate sing nyacas bodas yuladu al fitrah kembali dalam posisi suci Bitrek bubar ge juga tuh aduh urang kudu kikieulah asli iya nu rumah tangga ibu sebenarnya ibu aya hayang naon hirup di dunia hayang naon keun da harta mah bakal dibere sok keun salaki bakal dibere Allah mere tempat hirup Allah mere batur hirup Allah mere kahirupan Allah oge mere aturan hirup eta mah dibikeun kabeh tempat hirup Sumedang batur hirup salaki terus kahirupan harta dibere pan aturan hirup agama dibere pan tapi ibu kudu tangtukeun ayeuna nu ngaran hirup hayang naon hayang salamet dunya akhirat sing kumaha robana itu silung ya halus lalatihan heula nyanyi teh lalatihan robana atina bidun mbak tungtinggung wakina azab doa naon eta doa hayang salamet dunya nah atuh ari ibu aya akhirat di pikiran dunya teu di pikiran sedangkeun cek doa ge menta salamet dunya menta salamet akhirat artina poinna mun salamet dunya salamet akhirat goreng dunya goreng akhirat ceuk kolot melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng lamun akhirat hayang salamet nah jeung dulur teu akur lamun akhirat hayang salamet nah harta pedit lamun akhirat hayang salamet nah yatim teu ditulung lamun akhirat hayang salamet nah jeung tatangga parasea salamet di mana kecek posisi hayang salamet dunya hayang salamet akhirat teh dunya heula anu pertamana jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea boga harta pek berehan beungeut seuseuk jadi marah mah jeung samea dipikanya batur Pak kajeun lekat ka masjid kajeun Quran ka talar kajeun lokon maca Quran jamotrot teh panggih jeung jelema teh jigana panggih hayang ditonyo kahartos atuh naon nu tadi mau kejeng dinyanyi-nyanyi akan di Indonesia mah nyanyi teh geus jadi kiblat sholawat didangdutkeun ning tadi oge mun di Arab eueuh sholawat make nu kieu di Arab eueuh geus sok ibu ibadah umroh mah eta moal teh diduruk urang ditu da Indonesia mah dinyanyi-nyanyi
kaasup mempagahan panganten di Indonesia mah dinyanyi-nyanyi terutama urang Sumedang naon ngaranna sawer panganten suganto yang gibor bisaeun tuturkeun lebor Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran hidup di nekanan bagja ayeuna ngarumah tangga jati diri anu pasti bagja Islam lain wit-wit ya catatan Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili omat asep ulah lali patokan tina agami runturun jati rahayu mancing walagri sapapaosna maruko catatan di dia dek dibaca ku aing mah nu bade nyawer tinggal nu rumasa nuliskeun ieu kade tong pe omongeun Bapak Kepala Desa Mekarsari Haji Dudung Bapak Haji Makmun Ibu Aang Anggi Mama Eden Ibu Bedah Jayan Alista Kurudung Mama Nesa Mama Kia Kilbis Kircon Bos Alwan Haji Yati Mamah Bos Iin Solihin Pak Haji Aceng demi Allah kabehana ge teu wawuh talamun hayang wawuh sok kadarieu Asep pinti diburuk dangukeun ku dua cepi simpan di manah nu jembar ayeun buruh atuh ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meredi saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit nyubadanan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunia boro lela kawampong ti lahir nepi ka batin aduh euy karek saurang dia turun jati rahayu mancing walagri marutu itu sapa paosna sesuai kuno meja kita pura kembangnya sapura pan ieu teh nyanyi teh di kawangkong pura kembang melati pura kembang kasturi nya pura kembang kaheman ari ieu teh naraek teu mau duit teu naon da ceuk urang mah nyawer mah tinggal teuneun na meja turun deui daripada loba deui kusuk aing kadinya da sieun mah nyawer teh ka dieu hoyam awur beasna di awur geus awur tahu beasna di awur beasna di awur beasna di awur kabur amin awur
awur beas nadi awur 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 beas nadi sieun lagu aya awur 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 beas nadi awur awur odo ya adi 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 non gade pokoknya nomor duit langsung di aku adi ayo bibi abdi kayak gede ya non sing sehat gas menang ulah jika ibu-ibu panjang lila tapi itu menang-menang kurang mah sakit tuh sing menang ai tipe usaha mah tuh kudu bel-bel dan ti korok bakal nyeri tuang hibur capean tapi pan hasil daripada tadi 2,5 jam sok filosofi itu orang Sunda sok ngawurkeun beas urang Sunda sok ngawurkeun es bonbon ieu teh falsafah rumah tangga sangkan sakinah mawaddah warahmah naon sabab kolot baheula ngawurkeun beas lalaki mah tugasna kudu ngawur saha ngawur ka pamajikan matak nenge ya kaum lalaki hayang geulis pek dandanan hayang nurut pek contohan hayang jongjon rasikoan mah gera nyangu tabiasna mah gera masak tapasakeunana mah dangdan ieu alatna mah balanya ieu artosna raos bu ada yang hebat tugas lalaki cek filosofi bahasa Sunda kudu bisa ngawur kanu jadi pamajikan imah page baju teu daar seubeuh kongkorong boga geulang aya raos kahayangna matak boga pamajikan teh kudu bobog kudu dawog dina ekonomi kudu getol dina usaha naha kudu aya nu dibungahkeun saha tah kudu ngok pamajikan ulah sagala teh demi cinta aku rela mati waduh ah kaya korbana tah pangeunah lamun rumah tangga imah page baju teu dar seubeuh kongkorong boga gelang aya titah masak aya pasakeunana titah dandan aya alatna hayang geulis pek dandanan hayang nurut pek contohan hayang jongjon rasikoan salaki tugas ngawur ka saha ka pamajikan ulah ai ka batur alus ai ka pamajikan diparak weureu salaki kitu patut digana bapak-bapak asa dikisi kuluna da memang cek agama lalaki tugasna eta nu kadua tugas ibu sanggeus ku salaki dirasikoan diawur ku harta jeung ku bana tugas ibu narimakeun tong mikir gede jeung leutik nu penting bisa ngamanfaatkeun ulah ai gede kakara nepi ka neuheun nah palebah leutik salaki papalengkingan dina kursi molor jeung tumilah leutik merena kitu ulah kitu sabab tugas pemajikan adalah narimakeun salaki ladang usaha lu atlet kesa ngoprot tarimakeun deuk leutik tawa deuk gede tampak jarong jon panduanana salaki ngawur ke pemajikan ku hartana pemajikan narimakeun harta salaki kalayan bisa ngamanfaatkeun panjongjon jongjon bawa kana bahasa agama disebut sakinah harta balik salaki ti panyabaan cicing nalawang panto lain api-api arisan bari Bang Emo ya bapak engke sontan bade ngariung naon arisan menyang arisan digugubu kakak aja kain KTP tuluy nararangtung aku bersumpah dan berjanji dina limaan tilu teu kabayar nu dua ku kotetengan kudu nutupan nu tilu nahanana gerhan apa pernah ngeclok teu meunang boga hutang tanpa izin teu jadi salaki tarimakeun salaki balik ti panyabaan cicing nalawang panto suntangan bapak geuning sumping geus suntang denge ai pelebah nyindiran salaki kuat surak ai pelebah ieu ku cerai geuneup lahi bias salaki datang cekelan leungeunna tulus hutangan cicing salaki nu Bang Barung cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pepuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum ka teh jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon budi pamajikan ka salaki ku ngeunah hate kajeun teh manis dibikeun ibu mah sobrot hoyong diseblok beres salaki nginum bawa kacai bapak gerak ibak tayu anuk ieu odol ieu sabun dek nguls denge woi
da kumaha salaki mani beres mani papakeun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun denge kebutkeun sajadahna da kumaha salaki salat beres salat kuliwat dibuka hareup nyuuh dina lahunan salaki pek ngomong si hade papana puputan kemang kedaton buah kolbu cenciman jiwa akang hormatan abdi dawan abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan ukur ngarungsikeun ngarudetkeun hapunten si abdi luhur sosok rambut ti handap saya badapa ieu teh hampura ceramah jero teuing kuat alolohok ku eueuh kakomo belah dinya eueuh pisan dan nu aya ge salaki datang teh kieu jiga jeger menang duit teh sing geunah hate salaki mun geunah hate salaki boga 5 juta dibikeun kabeh ngalamun ibu rudet boga 5 juta dibikeun 1 juta nah hasil isuk rarang talah bener tarima ke beres sholat bawa ku ibu teh ka dapur bapak wayahna urang tua ngan teu aya deungeuna ukur kurbuk we jeung pontengan 2 siki tempo huap salaki segede porop lop lop buat jieu nu ngeunah eta barang dahar bari jeung uyah nu ternyata nu matak ngeunah barang dahar lain dengan sangu ngeunahna barang dahar gumantung geunahna hate digeunahkeun ku pamajikan kajen daging hayam aya sate aya ibu ngocobrot wae usaha leutik barang lebok hayang daging sero sia mah dago kudu ngadahar matak tugas ibu teh ngageunahkeun hate lain mah keluar ti mah rok ponok atuh salaki teh bese nah sieun anu nyabak batur ari kieu mah pan aman ibu di jilbab ibu di gamis ibu di tiung ini ka dieu salaki teh teh karem we jongjon hatena naha teu mungkin ibu purunyus di jalan utak ka urang tong sok subak camak lain nu ngaliwat hayang nyiwit aing bisi salaki ibu teu aman tugas salaki ngawur ka pamajikan ku hartana tugas ibu narima kedua tugas salaki ge lain ukur ngawur lahirna tapi ngawur agamana perhatikeun isi batina magra salat magra sholawat magra tawasul magra maca Quran tah eta tugas salaki eceuk kene yeuh mata bapak-bapak angkat apalkeun sok magrib mah ngapecos wae kana TV kadeng eta biana negarana ceramah naon bapak tanggung jawab teh salat kudu kitu Pak ngan insya Allah bapak ngoti direlet ku sieun buru salat lain ngabecos wae kana TV kumaha sih no ari sia aya di fanatik kieu ngoti kitu sih matak tugas salaki teh berat nabiak teh karep sabab teu saeutik kejadian di akhirat salaki deuk ka surga didudut kudu jadi pamajikan Gusti abdi deuk protes ieu teh salaki abdi teu nitah salat teu nitah zakat teu nitah puasa teu nitah ibadah deunah-ngeunah manehna ka surga ari abdi ka neraka wayahna Gusti kudu adil eta pemimpin abdi ieu adalah nu dipimpin weureu kacida mun manehna ka surga sedeng teu ngadidik abdi di alam dunya matak musuh bapak teh tah ieu tah musuh kita percaya musuh bapak teh ieu inna min ajwajikum wa auladukum fitnah tilu kaopat kunaon kolot teu heula ngaburkeun es bonbon ari es bonbon rasana aya nu pait ge kori lada pait peuheur lada hasem es bonbon mah aya manis asam asin rame rasanya es bonbon nano pait peuheur lada hasem rumah tangga bakal karampa ku sararea bener tuh ayeuna panganten lerenengan dedeketan sapoe tak coba yang geus heubeul teuing di mana salakina artina ku sakieu geus logika tuh emak geus cingakok di dinya coba baheula keur parawan hei jangan di sana nanti tiga jebur cek salaki ayeuna kan diantap we kajian palit moal ditulungan itu mah panganten anyar karek sapoe aduh leungeun pecekel-cekel berengesan lu atlet aing meni aral coba isen 1 tahun 2 tahun 3 tahun akan berubah Pak bapak oge sarua kawana Pak pamajikan Pak pasti kebujang kieu baheula mah kumaha we panganten silih ceklan silih kaleng kauleman bebarengan kamana-mana bebarengan coba ieu geus dilalapurkeun artinya di mana amis rumah tangga lalajoan amis rumah tangga mah ayeuna tuh sapoe 2 poe 3 poe setahun 2 tahun kitu mah harga token naik beas 370 pancan mikiran coba ieu lungrang sirahna mikiran kapan tititan mata kulah dianggap rumah tangga karek sapoe dianggap indah cantang tuh mitoha bager mimiti bager lamun menantu teu usaha karek 2 minggu wae mah tuang urang neda jeung bapak 2 minggu dari 7 tahun menantu teu usaha nyiniran hayam ka itu lagi kumaha cek mitoha kur tetet
Bor tetet bener hayam barang lemok beki usaha cara bari gigireun aya minantu paingan hayam ti Sumedang kongkorongna goreng dicekek ku minantuna geus berubah jatuh ti Tajong anyaran panganten tempo lalakina sigap kamu sakit cek awalnya iya ke puskesmas ya kumaha seberak ada makin cinta sama kamu coba nugas kolot ki jatuh ti Tajong ngada dihoak deuh eta cokor eta batu atuh melu wae atuh geus berubah bah awas berat digojlong ulah ngeuna seserian budak palin ka di situ enet-enetan piknik mau motor beberek-bekan anyar panganten motor beberek-bekan mogok dorong kuduaan kumaha ngomongna iindiaan coba ya geus kolot kieu dibonceng motor butut naga ajreng dijejak motorna ganti ayo oge atuh berubah Pak bener baheula ibu keur ngora dibakutet eta deuk sare sakala dipake ada si baheula sieun sare jeung lalaki teh sanajan geus kawin dibakutet make sarung ceket ongkokeun disingeurepan ku salaki teh nyesang heula sieun nah can pangalaman nu ayeuna apa ka sieun make jeung sieun geus mineng pangalaman nyao dibakutet ku sarung ku ceket ku sabab salaki bogoh jeung nyaah sanajan ibu tertutup diajak sare dibongkar dikorek coba anu geus nini ulutud sare hareupeun salaki kumaha cek si abah di calana ngewa geus asup angin mah aing nu riweuh di calana nih artina geus leungit bogohna tapi nalika keur ngora keur sapoe 2 poe sabulan 2 bulan cek kuring ge ibu tertutup ku salaki dikorek nah ku bogoh geus kolot entong make jeung baju tong make baju ulutud ibu hareupeun salaki pek sare ngadon kieu di calana ngararewa teuing keur ngora pemajikan mah dile naha katempo seksina ping-ping badak make legging berhilang coba nini di legging ngolokop atuh bakal berubah bener bakal berubah mantak rumah tangga hayang sakinah sobirin sing salalabar bener gartos aku sama biji hujan abdi gerek ini deui sing sarehat sadayana panjang yuswa sadayana ya sakitu nu kabeh hatur bobo sapanon cara sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih hampura anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin acara demi acara terus kurang dilaksanakan acara anu terakhir nyata penutup nyata doa ini insyaallah pada dipimpin ke pengasaran Ustadz Jalal waktu senarang tempat disangakeun ke Ustadz Jalal sallallahu alaihi